Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rimanur Hasanah ti kelas 8. Asa sakola ti SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Hadirna abdi di dieu bade nyaritakeun deui hiji novel Sunda anu judulna Miang ka Bandung. Tah dina novel Sunda ieu aya hiji budak lalaki namina Kosdi anu asalna ti Kabupaten Tasikmalaya. Miang ka Bandung. Kira-kira tabuh 5 kuring geus anja ceuleuh dina mobil. Kabagean diuk teh di pangtukangna. Dina luhureun tumpukan karung beas. Mang Mahmud diukna dihareup ngarendeng jeung Kang Kosasih katilu supir. Tah kuring aya batur ngobrol ayeuna mah jana cek supir ka kendekna. Apal kuring oge cek si jana teh budak ti guranteng ngan peda wauh ukur saliwat. Kade si laing diukna sing ati-ati kondi bisi ragrag jeung kade deui ulah nundutan cek Kang Mahmud ka si kondi. Moal mang cekeng teh. Tekung silila mobil geus maju ninggalkeun lembur. Beak jalan desa anu taringgul. Bras we ka jalan aspal. Rek udud euy cek si jana bari ngasongkeun rokok anu gepeng 2 batang da kadekulan tea. Diuk teh ngeunah bari nyelegon. Dina tumpukan karung beas, bari nyanghareup ka tukang. Jadi asana teh tumpak mobil teh mundur. Kira-kira tabuh 8, mobil geus cunduk di pasar Ciroyom. Harita keneh muatanana dibongkar ku tukang kuli. Tah di dieu kondi tempat si laing teh, cek Mang Mahmud bari mukakeun panto salah sahiji wangunan tembok. Anu disebut kios teh kira-kira ukuran 8 meter pasagi. Tempat sare si laing mah ditutuh di luhur cek Mang Mahmud. Kuring teh unggah we kan tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah lotengna ngan depek pisan. Lumayan wae ai keur ngagoler sakalieun mah. Barang mimiti mah ngarumas pisan sare di jongko teh. Eta atuda gandeng tapi lila-lila mah bisa sare oge. Jongko anu ditungguan ku kuring mah bukana ngan berang hungkul jadi peuting namah nyaose. Can ge saminggu kuring geus boga kawauhan. Nya eta anu pangheulana wau teh para patungkeun jongko. Anu pagawean sapopoena henteu beda ti kuring. Nyaeta ngaranna nyaeta si Adi jeung si Sule. Jeung maranehna mah kuring bisa silih pihapekeun anu ditungguan lamun kaselang ku hayang kacai. Hal-hal naon wae anu aya di pasar kuring meunang beja ti maranehna. Da geuning jelema anu unggal usik pangaliwota teh rupa-rupa. Ti mimiti padagang nepi ka tukang copet. Sakitu wae carita ti sim kuring. Hapunten dili aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.